Selamat datang di episode kelima. Kamari urang loba omong, tapi anu nanyakeun, ayeuna urang rek loba omong, bari komplain nya. Sampai anu malah maju heula. Hal mana? Wawan dulungan ai nama. Enggak. Mana lampu lampion? Hayang naon maneh di dieu? Oni sama jajong urang. Orang di situ klot orang bisa main judi. Maneh? Wis darcan maneh? Can. Maneh bayok wae. Hayang naon maneh di dieu? Urang arek meuli kado jeung kabogoh urang. Orangnya kabogoh maneh. Kasih teh. Yang kamu jangan terlalu capek ya ngulinya. Tuh kan, mehong. Iya makasih udah perhatian sama Cecep. Hup, coba editor, balikan di. Cep, jeung maneh geuningan Cep. Urangnya hojok imah maneh di mana Cep? Maneh balik lewat mana euy? Imah kudu diriungkeun ya. Tuh. Kok nyerinya? Dan posisi oyok bobogohan jeung batur. Urang ge nyaho, lalaki eta boga motor alus. Jadi we si oyok bogoheun. Da urang ge mun boga motor alus mah teh. Si oyok jeung urang. Bener. Tapi saya gelis ya. Mau di eta di dangdanan. Juga si Karin di klub cuma saya. Mana jiga si entuy anu bangusna ripuh teh geuning. Sentuy. Tuh Shalom. Urang hayang ngalakeun maneh. Loba duit. Arek meuli basa nu kamari dibeli si Imah jeung si Wati. Ngeunah maneh ge hayang nyaho. Maneh gendut. Oyokan mang. Tenang. Tenang. Tong si gendut. Urang butuh duit. Keur mere SPP di sakola. Kunaon maneh Jak? Pusing urang ru. Sing kunaon? Kamu langsung ngomong kamu aneh. Duit kereb tanas, kermain SPP. Murah duitna. 500 perak. Sudah kos jelema beunghar wae duitnya dipurag-purag. Heeh, pogo. 500 meragna oge. Gope. Gope. Kan kapakena ku urang kajajankeun 3.000. Minggu hareup tanas deui. Duh, euy. Mau bisa ngiluan mana euy? Digebugan deui atuh meureun aing euy ku kolot. Yang takdirna meureun Jak. Duitna kapake ku urang. Jadi enak orang kudu bisa melehkeun maneh. Wah. Iya, Bos. Ocokan ya? Kira aku anak kita bisa ngocok. Pantu mah sabun. Matoy. Ini mana tuh? Dia jeruk. Yo, baru. Yo, ayo. Orang mah, nah kerja. Dibalik kan.
Bang Ramit kan kabeh Ramit. Ramit. Ramit, Ramit. Memang. Dibuka kan bosnya. 11 keteragaan. Mau jadi aing merek PP. Mau jadi ya, bayar sama PP. Ayo aing merek PP. 14 menang. 14. Menang ya mah. Tingali. Hebat nih. Hadir. Masang nih, masang. Si Mas arewah dia lah. Wah, menang mah. Jurus naon eta? Kamana jalana anu leutik tah. Di dieu. Wanila. Pantrana eta. Duna mah. Pindah. Betul. Beladinya tah. Peg. Tadi tuh. Ya, cakep. Tuh. Oh nama ulah deket cintu tadi ge apes. Jadi Sarua deket. Yo. Bukalan orang coba. Cek kurang ya kan. Udah 8. Yang baik. Lumayan. Masuk nyerakin. Lebat sih lumayan gede. Lumayan. Balik orang. Saruan. Tapi enak mah gede euy. si Roja. Coba buka. Hiji Kurang ya emang. Tingali atur rampit ke rampit. Rampit. Jagoan buat kawan. Jadi dibayar teh. Jajan bakso. Bakso di Baslu. Gambar statik deui di. tipis. Ngarinum lah, ngarinum. Ngarinum mah meunang. Chicken mah. Haus. Sarape meureun eleh wae. Sok minum heula. Untuk teraripuk gitu. Tah lampu-lampion minum. Oh, obos minum lah, obos. Meh pinter pan minum susu. SGM-nya. Aduh. Meh buru-buru gede. Minum susu meh pinter. Orok rinyu. Asem mereka. Sekarang minum heula. Inum lah. Selang. Pengen susu bos. Berselang atuh berselang. Ayo. Pulang merayakan kekalahan. Areleh. Pemeriksaan ya. 12 lumayan. Lumayan tuh. Apes lah. Apes lah. Wih, gede euy. Enak bos yang dibuka soal lobang aja. Menang perang. Orang menang. Tingali. Beda nih. Bukan. Rampak kabeh, rampak. Kita hiji. Mantap, Bos. Rampit. Halus. Main di mah. Panian. Andik mah. Jak. Si Oyok cerik. Mana cerik? Kunaon mana cerik? Kunaon sih? Orang tuh bisa memberikan kado yang kabogoh urang. Beda lah. Ampun, yok. Geus kado kuat, yok. Tinggal sentuy kuat tuh. Tahan banting. Kuat. Ulah cerik atuh Jok. Lemah kok searuh wae. Mana ge ulah kitu atuh tuh. Kayak udunan we.
Udunan. Kalau bududan jeung meuli hadiah ka bogoh maneh mah. Ayo balik heula. Uha, Siap, Bos. suruh anak buahmu menemani saya kencan Beres, Bos. pada perempuan yang istimewa. Siap, Bos, tenang. Bodyguard, Siap, Bos. maraneh. Baturan Bos Wawan. Arek kencan cenah. Siap. Permisi. Punten. Assalamualaikum. Eta celana teh salah kostum, Bos. Ye, panah aja itu babari. Mana dilah? Wawan. Wati. Dirimu sungguh cantik. Makasih, A. Hei. Kenapa sih? Hari uwa aya. Uwa. Ya. Uwa aya di Lebet. Nya entos atuh. Awawan dagoana di Lebet weh. Oh, nyesek. Ya. Si sayang Wawan datang udang dan gelis. Pak, Enak Wati. saya Wawan. Oh, mas datang Wawan. Udang datang. Teh gelis Wati. Gelis tak? Sayang Wawan. Si sayang. Udah datang sayang. Udah. Udah lama. Orang sugan tere kasih Wati. Wan. Ayo maneh naon nu dirasa wan? Mau minum apa tuh sayang? Kopi. Ya udah, bikin dulu kopi. Bos, eta suku ngewa mehong. Wati, kemana kopi? Perasaan gua kemarin teh beli kopi. Nggak ada. Heh, Wati. Wati kan kenanya. Mana kopi? Wah mah teu ngarti perasaan Wati. Wati geus kolot. Teu pantes eueuh jeung si Wawan. Nah, ari Wati dek ngomong gitu. Wati teh bogoh wa ka si Wawan. Ari Wati anu teu ngarti kana perasaan Uwa. Yeuh, ari cinta mah teu manang umur Wati. Da Uwa ge cinta ka si Wawan. Baiklah, teu kudu pake kopi. Teh we. Mau di gulaan Wati. Uwa mah manis. Sayang, Iya. kopinya habis. Nggak apa-apa. Udah teh manis aja ya. Iya, nggak apa-apa. Nih, diminum. Siap. Kok pahit sih? Coba minumnya lihat ke aku.
Manis. Ah, ngebangga janji sama dewasa teh euy. Manis, manis. Manis banget. Minum lagi ya. Mana aku kurang jadi pati. Tuh si Uwa bobogohan yang si Wawan. Bobogohan. Di mana? Tuh di ruang tamu. Ayo batasanna wah. Kenaon? Huntu asa hela. Ayo buru. Teuing anya urang keur karesel teh. Beak. Anya wae. Si Wawan. Sayang, Kenapa sayang? enggak. Si Wawan. Nah, mana nih dia? Nyambok pipindung orang. Paju siap. Kang, jangan nyebut pejuh. Bos Wawan adalah orang yang paling dewasa sejagat raya. Oh, si Wawan teh yang disebut dewasa. Iya Wan, disebut dewasa teh perih Wan. Siga urang ngorak keneh tapi disebut amang-amang kudu lalajo. Perih Wan. Mangkat si Wawan. Mangkat. Raja. Wawan, ayah. Studi ayo boga pas gitu. Pendek paju siap. Kumaha bos eta budak? Kurinda toh? Ragaji. Karungan. Tenang, tenang. Apa yang selain? Siap. Tuy kalap atuh tuy. Goblok si Wawan euy. Boga minum urang coba si Wawan. Atukeun we tuy. Teu sudi aing boga bapak kos kitu aing. Pejuh. Teu sudi aing boga bapak kos kitu pejuh. Atuh da kajian pe juga beuki kan kitu mah. Siapa ngomel itu lain pada urang. Itu hayangna kumaha. Aing terido tas si wajib bapak aing. Isukan urang elehkeun. Urang rampas hartana. Yang nyaho aingnya. Atuh tuy hayang parai, hayang urang. Lah deket teuing. Geus tuy, cek urang mah tarimakeun we indung maneh jeung si Wawan. Meh si Wati jeung urang. Si amang-amang saha eta teh kieu? Aing teu apal tuh. Apalkeun ka mah kieu, meh apal. Namun maneh geus apal bejaan urang. Kayak urang duaan, urang akeul. Mun pangi bejaan. Kalau saya seri kos baneng, bener itu kieu. Aslina bener. Kesal gitu ngomong weh. Teu pararuguh. Kan jadi kesal gitu kumaha mun cicing lah gitu. Tempo weh kos ada urang duaan kieu. Aing kesal lah kesam. Aing Nah, itu jali dalam kan. lebar. Nah, itu lebar. Nu kamari ge urang beak 80 juta ngomean. Lebar. Nah, Nu kamari ge urang omeaneun 80 juta. Kayak ieu. Kudu omean, kayak nu batur. Sok kita ngaganti ya. Sok kita ngaganti ya.